Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet. Sok ah. Goblok teh saya tak ada dong. Cek si Anan bari ngecakeun karung jukut, bari ulak ilik ke sabudeurna eta tempat. Si Anan ngalengkah ka tukang, bari ngilikan, tapi eueuh sasaha tuluy ngilikan ka kebon sampe sabari dongkok. Kusabab tangkal sampe teh jangkungna sarua sawak manehna, nu matak daunna hieum katenyona. Harita si Anan dongkok, barang dongkok ana breh teh si Apeng keur nagog bari nyengir we. Si laing geuning mangkelukna kurang ajar wani-wani maledog ka dewek. Kadieu syaket. Ceuk si Anan bari amek. Ari si Apeng ngadon nyengir we bari cicing. Nanya si Apeng malah cicing, si Anan pugu beki amek. Harita keneh nyamperkeun si Apeng, bari nyerepetkeun awakna semu dongkok ku gerakan lumpat bari rek ngajejek si Apeng kana palebah dadana. Rasakeun wawales dewek kurang ajar. Yah. Celeng kalayang awak si Anan ngalayang bari suku siap ngajejek kana dada si Apeng. Nenyok pibahayaeun si Apeng rikat ngageserkeun awakna saeutik ka palebah katuhu bari ngejat. Plos, atuh puguh pikeun si Anan jejekana teu beunang, ngeplos ngakan angin. Brug namru keuna kana tangkal sampe, pletok atuh dua tangkal sampe parotong. Naon si lain Anan jual nyerang ka dewek teu puguh-puguh. Cek si Apeng bari nangtung nu harita teh geus cengkat. Sedangkan si Anan nu masih namru rikat cengkat bari nyokot tangkal sampe anu potong. Si laing puguh mimitian bari bledag ngababukeun tangkal sampe ka si Apeng. Si Apeng rikat eta babukan ditakis ku leungeunna. Pletok atuh potong. Sabar atunan, dah heureuy dewek mah. Heureuy wes ya. Hiuk si Anan ngayunkeun peureupna ngarah kana gado si Apeng. Si Apeng teu kaburu nyingkah. Cedak atuh peureub buleud ngakan gado si Apeng. Aduh, kubrag si Apeng namru. Nenyok si Apeng namru, si Anan harita celeng gerakan nang kamurag siap nyasar kana beteungna si Apeng. Bluk. Aduh. Si Apeng ngagerung kadua kalina. Puguh si kuleungeun atuh neungel pisan kana beteungna. Ampunan. Ceuk si Apeng, ampunan. Kehed sia. Tadi malah dewek kunaon sia. Kuleunyan ku bandring. Ceuk si Apeng nyarita bari nang karak bengkang. Kadekeun sia teh bandringna. Engkau atunan, jangan ada manuk wing. Kadekeun ah. Ceuk si Anan bari nyokot eta bandring nu dicekel ku leungeunna si Apeng. Leos atuh geus kitu mah. Si Anan muru kana karung jukut, tuluy dipanggul deui. Leos atuh neruskeun deui lengkahna. Sabot si Anan geus ingkah di eta tempat, si Apeng katanya ngagurinyal hudang. Aduh, goblok teh si Anan nyiksa ka aing, awas si Anan. Kitu gerenengna si Apeng harita bari nonyokeun peureub katuhu kana dampa leungeun anu kenca.